Hayang naon maneh teh kabayan datang ka dieu? Lumawi abdi teh tebih-tebih ka dieu teh. Taya sanes hoyong kadunyaan bah. Namung aya 2 syaratna. Nu kahiji kudu aya duit 500.000. Kadua, naon bae nu dibikeun ku Abah ka maneh kudu ditarima kalawan ridho jeung ikhlas. Kumaha? Sanggup? Sanggem abah. Tah ieu artosna. Mangga nyalakeun. Bari merekeun duit. Bah Jambrong teu lila ngaleos ka jero kamarna. Teu lila torojol deui bari angka ribung mamawa kadu loba. Aya meureun kana 10 siki mah. Tah, kabayan. Lamun maneh hayang kadunyaan, ieu kabeh ku maneh bawa balik. Tapi kade ulah poho eta syaratna nu kadua. Nu dieu ceuk Abah diomongkeun rea. Teu lila si kabayan balik. Bari gugurutu kesel. Dasar dukun wadul. Aing dibere kadu enyaan. Lain kadu bobodoan.